Dilanjut wawancara, mangga urang sadaya nyaksenan cuplikan video Ruang Guru. Ruang Guru nyaeta aplikasi online pembelajaran nomor hiji di Indonesia. Ruang Guru teh nyadiakeun loba-loba fitur. Nyaeta salah sahijina aya video nu menarik kanggo para siswana. Disertakeun animasi, sareng aya soal-soal anu ngalatih para siswa. Aya oge kesimpulan-kesimpulan nu menarik. Yuk jadi bagian ruang belajar. Belajar jadi gampang. Patebang deui sareng Abi Putrini sareng Karim Kurniawan di acara Suka-Suka. Nah, naon wae sih fitur-fitur nu aya di Ruang Guru teh? Iwal nggunakeun animasi video. Aya oge video-video sareng guru-guru anu handal nggunakeun OTG. Janten tekudu aya akses internet, tinggal colok ke laptop atau HP. Janten nggunakeun pengguna aplikasi Ruang Guru. Nah, aya hiji pertanyaan anu greget nya. Kumaha upami akang diangkat janten Menteri Pendidikan? Ya implementasi pendidikan aja, tapi seueur nggunakeun teknologi. Nah, cenah teh Belva pernah bolos sakola. Nah eta teh bisa bolos sakola. Mohon sim kuring teh bolos sakola salami bolos teh belajar kanggo asup ka universitas di Singapura. Wih, hebatnya. Nah, tadi kan tos pahamnya kumaha carana nyeleksi guru-guru nu rek ka Ruang Guru. Nah, ayeuna abdi bade naros ari pengguna Ruang Guru teh seueur. Alhamdulillah ayeuna teh atos ketika 55 juta pengguna sareng 150.000 pengajar. Nah, kiwari kan diundang ka Istana Negara. Kumaha sih tanggapan Pak Jokowi ngeunaan aplikasi Ruang Guru? Zaman ayeuna teh anak-anak muda mainanana gadget, tontonana animasi film. Tah kahayang Pak Jokowi teh ngamajukeun generasina nggunakeun cara nu beda, nyaeta nggunakeun teknologi nu canggih. Nah, di SMA Belva ngalanjutkeun jenjang pendidikanna ka mana? Lulus di SMA, sim kuring ngalanjutkeun ka Nanyang Technological University tahun 2008. Nyaeta salah sahiji universitas paling sae di Asia. Lulus di Nanyang University, sim kuring tahun 2012 lanjut ke Stanford University. Lulus di Stanford, abdi lanjut ke Harvard University, nyokot nyandak sarjana pendidikan. Naon sih anu nginspirasi akang supados bisa semangat terus sareng biasa ngawartosan ka penonton dina acara ieu? Kerja keras, kusabab bakat atau talenta ngan saukur mawa anjeunna cukup tebih, tapi nu nganjeun anjeunna sukses nyaeta kerja keras. Nah, sakitu weh wawancara sareng Belva. Mugia ieu bisa ngamotivasi kaum milenial zaman kiwari. Abdi Karim Kurniawan sareng Putrini pamit undur diri. Hatur nuhun ang perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.